iya cenah palu geus dicokotku Abdul Qadir kumahakeun bejakeun ieu mah pasek pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai hao doang hadir ge lain zikir dahar bae ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu nah ieu pasek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong